Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui sareng Abi Mindeni Simkuring Mindeni Rahmatullah. Dina kalawarta dinten ayeuna pamirsa tomat teh beda-beda tur ya rupana. Di sagedeungeun tomat nu ilahar dijual di pasar tradisional kiwari. Aya tomat nu beda teh nyaeta tomat momotaro, hargana kawilang mahal. Eta tomat teh dibudidayakeun ku patani Lembang tur di erong boga pangaji anu mahal. Tomat teh salah sahiji bumbuahan nu ilahar dijadikeun bahan sayuran atawa sambeleun. Sakapeung tomat ge ilahar dikonsumsi langsung pikeun bibilas satu tas dahar. Hargana kawilang murah, bisa dibeli di pasar tradisional kiwari aya tomat hasil tina budidaya anyar. Ngaranna tomat momotaro. Patani di Desa Lengsari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kiwari keur ceuya ngabudidayakeun tomat momotaro. Eta tomat momotaro teh mibadra pangaji anu kawilang mahal. Batan tomat lokal lantaran kualitasna punjul di Leuleuk Lembang. Tomat momotaro bisa tumuwuh kalawan hade samalah, hasilna bisa dipanen 3 kali dina jero saminggu. Pareng mangsana panen mupu tomat momotaro teh henteu bisa sagawayah kudu luyu kana aturan, sangkan bisa awet turta pangajina bisa tetep punjul. Tina ngaranna geus bisa dikataksirkeun yen tomat momotaro teh lain asli ti urang, tapi ti Jepang. Tumuwuh tomat momotaro kawilang langka di Indonesia lantaran kudu nyaluyupkeun jeung hawa katut lingkungan di Indonesia. Pon kitu deui dina ngurusna leuwih bangga. Batan tomat nu ilahar aya di urang. Matak moal aneh upama harga eta tomat teh kawilang mahal. Eta hal dibeureutkeun ku salah saurang petani tomat momotaro di Lembang. Upama dibandingkeun jeung tomat anu ilahar tea, momotaro katengen beda iboh tina wangunna boh tina rasana. Pon kitu deui hargana. Harga tomat momotaro jauh leuwih mahal batan tomat sejenna. Harga tomat momotaro bisa tepi ka 20.000 dina sakilona. Eta teh rea dijual di supermarket di Jawa Barat. Sakitu kalawarta dinten ayeuna. Simkuring Mindeni Rahmatullah. Wassalamualaikum.